Pabelit deh lah. Masih ya. Pabelit kieu. Udah ganti mah yo. Beres. Dah. Doi. Mancing. Kok dong? Yang pabelit. Siapa tadi? Aing mah senangguan bae di itu. Kunan tuh doi eta pancingan. Pokok pabelit. Siapa? Pancingan jorai ya. Wajar bae pabelit ge. Ya, tempo ya. Pancingan aing ya bagus ya, tuh. Lah, siapa bagus ya di lokang lauk. Kok main. Coba bae siapa kali ngomong. Main wes. Nang loba lah. Lalu sih umpana geus boga can doi. Dari semawa gitu. Aing panjang siang. Yuk. Hei. Mana? Ka warung doi. Sakalian yuk aing nitip. Nitip naon doi? Nitip jalan aing yuk. Yang mancing. Hiji bae lah. Heeh, mana ka dia tuh duitna? Pakai belan nu aya. Kebiasaan sih mah doi. Gitu bae ieu. Oh enggak saing ka warung Bintin heula. Tungguan. Heeh. Siapa doi? Mancing pada delan. Kusuk nyambel bae. Alah. Geus ulah loba omong lah. Yang penting menang bae. Di. Saha itu? Asana karak neule teh cowok. Orang mananya? A. Orang mana, A? Asana karak nempo. A, orang mana? Ditanya kok senyum-senyum bae sih. Hei, A, ditanya mah dijawab. Ulah sengit-sengit bae. Orang mana? Orang Lego bakul. Orang boboko. Ngomong nanti tadi. Lain. Ih, Ay, itu budak ganteng-ganteng gagap. Mantap yo, pancing nemeng yo. pancingan aing waduh. Woi, oi. Sia aing neangan sia ti tadi. Asa nek nonton yang aing. Pugu aing neangan sia, doi. Lainan dek ngajak mancing. Cek aing sedek naon yang aing. Lain ngajak mancing. Doi, aing teh mah mancing bae, doi. Aing mah teu hobi ka mancing. Sudah budak ya. Run. Idok non sih. Doi, kuari mah si Jawi rada kurang denge. Oh, Budak. kunaon tuh? Ada sia kamari tuh beli rokok kayak petasan. Kesah. Pantesan ada aneh sih, Wir. Heeh. Si budak. Diajak ngobrolna, teu jalalas ya dak. Teu nyara lambung. Bukan nu budak. Aing, Pak. Saya pun jadi gitu, Wir. Nyaho. Petasan tuh. Parah. Tuh kan doi, Jawara tuh marah. Aing main marah, parah sih ayeuna. Aduh, aing mah. Sekunon jadi budak kinya. Aduh. Liar aing aja dah. Pan saya malah marah ke aing doi. Tuh Jawara tuh, nu marah ka sia mah. Waduh, makin parah si Awir. Sia nu budak. Aduh. Lun. Nyan tadi ge diajak ngobrol teu bener. Aduh, kacau ini makin parah ini. Teu duaan teh bener Lun. Sia nu budak. Gebuk satu mata. Waduh, Wir. Sia nu budak, lain barudak. Aduh, sia ieu budak. Heeh, Lun. Emang ti tadi ge teu nyara rambung Lun, budak Lun. Gebuk sih kowe. Coba tadi. Sip, weng. Terus lah. Kayak ngobrol jeung si aing lah. Ribet lah aing mah.
Ayo di bae. Aduh, dak datang di bae si gagap. Geus malieur aing. Nambah we dak cerita aing. Cerita dia aing mancing direken jadilah. Eker. Naon? Hah? Saya nu gering. Nah, kepanggih ya si gagap lu si budak. Ayo di bae. Aduh. Kayun. Kurang tonton merah lah. Cocok. Aing nyaho aing. Oh, wir. Heeh, saha nu gering? Oh, tipes. Ya. Oh, nu gering wir eueuh. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, wir. Oh, nu gering. Oh, nu paeh deui. Aduh, aing. Ceuli sia rorek tah. Aing. Aduh, doi. Iya, acara mancing udah gagal langsung namanya gara-gara budak dua. Baru mancing ya aing. Buduk sia. Di sia meo kan aing hideung, budak meureun sia. Nah, si budak lawan si gagap mah ya, langsung ya. Ribut jata. Tonton deh urang mah. Han, tawir. Di sia ngomong geus ngomong anu aing hideung deh, ngomong aing jore di sia. Belut si aing lah. Sia. Beneran sama Jun. Si budak ele. Hidup kakak.